kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pan eta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit gara ayah teh urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Ye emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cok ompon sok gede kieu ya teh kiai oplot apa kos kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu teh kiai kitu geus harareudang ya teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon gara tuh ti Fortuner atuh sia mah tarolol kabeh berarti perjuanganna mana jadi kiai si kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leuluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal ditanya kunaon cara make sendal isin
ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanyangke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuhan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik laon teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfus syai' an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabithah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna dahar sok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaranu deuk di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah deuk neluh ge jababarieun ja aya kitabna jiru banter teu anti ja kiai ge neluh aya daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun seuk teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab jurig kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung jurig mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak hayang meuli Fortuner wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di gongna Ki Haji ya Haji aya naon ti mana ye abdi ti Cikupa
emang aya naon gitu ya kade kieu Paji abdi dagang tadina maju dagang naon teh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna aduh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng ulah mun kitu diantepkeun atuh silaka ceng tah gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan Bang bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana aya guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tah nu ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus eta bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih pan gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah kos kitu lah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus bae aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu dideuleuh sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mana makan urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imah dinya aya di perumahan Raffles di dinya teh kan aya tah imah mana ngarepna ngarep ngetan kan kageteun kan nya ku nyawa kos itu digeus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun manen tenurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos gitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos gitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikupaja bener ngarep ngaler ja ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh ya hareup eta kal balingbing ya balingbing
asanan tak keur ieu nama aya kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asana tangkal asemnya ji asana jatuh aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos kitu mah naon ieu ka dia ieu buku kula nanya wewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhat ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah mah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di mah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir teh ngaranna barang datang teh ya siasa ajak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dedeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dedeuleun sia emang kumaha itu kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeurna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana tah mah sebenarnya mah kadeurna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyahoan biasa lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaranna Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade piceun dan mau teluh ya ini mah nya kula boga teluh piceun iya tunda tahu di piceun sia langsung aju teu ngaku piceun ilmu juri kamu kau kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga teluh sia teu percaya sia boga teluh sia teu percaya ka Abah Haji coba buktikeun des sia ka dieu cekel kaluar getih sabulu-bulu ngaku sia Abah ditapani sia eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka teureub di teureub aya teh aya di teureub di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasar Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa
belok kurang ka bojong gak ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya teh ka ambe teluh teh ka ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge jelema beutuna gede bawa ke rumah sakit di rongsan penyakitan bodoh tah dokter beutuna gede cek penyakitan dokter kuwai dokter tidak ada penyakit dah cek ada yang mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan tentang naon ngaranna kem tetep penyakitan tapi betung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kalaluar getih kalaluar hewan eta teluh bagus gitu kalaluar kadang-kadang kalaluar gitu segala naon kadang-kadangna bayombong kala nu dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos gitu jadi lain bohong aya berbagai kelas itu nah ieu mah terbunuh ki umat terbunuh melalui ilmu sihir wa yasbutul qatlu bisihri tetep bunuh deui bisihri ku ilmu sihir andai kata Ki Zaid nyihir neluh ki umat paeh bunuh deui cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make itu kursi ngakun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teu keburu ngaku jadi gencet kieu bawa tadi atuh siapa tadi gencet teh dek ngaku jinganan teu dek ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek deh getek setrum terus kabelah di setrum jangan aku teu bawa nyihir bener kula telah melakukan teluh di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di ditu di Sukabumi bara duit melina bara duit sisa bara duit melina maksudnya nek naon polisi bagi dua jeung aing polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya cerita kayawan bisa dengan polisi mah cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi sahanu bisa nyaksian bahwa nyana leluh ja kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener kana ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nganggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kesepuhan urang di dieu Kiai Haji Muhammad Ilyas oge anu sok katingali di Cilongok Kiai Haji Madhali, tur seueur-seueur deui para kiai, para ustaz, urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna, dibere sararehat, jang nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun deui nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah. Ulah henteu. Aya kapolsek marahnya na. Paratur pemerintahanna, sipilna, militerna, alhamdulillah katingali dina sahieu loba mengkeluk negara. Mudah-mudahan ku ayana areunjana peduli kana negara, mudah-mudahan negara jadi bareres. Aya DPR di dieu jang utar atur, aya pacamat di dieu, aya polisi, aya abri, sebenerna mah geus lengkap, tinggal balaleunderna. Nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah hambal aya, polisi loba. Nu kadenge maling malulu di negara. Nukadenge ya menukadenge kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya na jurig. Tapi santrinya nama santri orang santri ge waya maling mah maling bae. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring, hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir, patali sareng kurang sehat. Nu kurang sehat nama lain naon suara,
Ari awak mah sehat, bahkan lamun titah kawin deui sia. Ngan sora ieu. Mentek lalaunan urang ngajinya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulya-mulyana, nupang bagus-bagusna. Kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol, menonjol dina harti kabagusanana. Resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis, boro-boro ka polsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan. Iya, fisik. Lamun haya lalaki fisikna sterk, ditingali jangkung, ditingali dedeg pangadegna ngeusi, katingali bangun gagah. Ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu. Dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi, lalaki mana anu teresep. Berarti postur ieu sangat mendukung. Eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun puluya pelaya eueuh. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna ka bina-bina. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna, siapa cok aju seri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae. Misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang moal dingkekeun deui, siap. Sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang, siap. Ketika moal diteruskan bae ngomongna. Iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru. Ulah nanya ka polsek ieu bae kiai yai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa, sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah. Kasep aya di nyana, sugih aya di nyana, kuru jasa. Tanyakeun ka awewe ulah anu ngora anu kolot bae daek tembung cak nyana tuh boro-boro jerona luar lagi kos kitu moal daek. Da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga. Memang dititah ku Gusti Allah sehingga
gagah awak kurang sehingga sehat awak kurang sehat na awak kurang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat taruhlah merendanan jadi supir mah urang dia mah jarang eta tah Maluku urang dia mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat ngandalkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuateun tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat, ruhanina sehat. Kuari wallah alam isuk mah. Keur carita ieu mah. Wadian nya. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat, ruhanina teu sehat. Moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi, nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi, nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama, moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat. Lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat, urang Irak kita perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun. Urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun. Urang Turki ngalawan Amerika siapeun. Urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda. Kuari lamun urang diserang ku Amerika, urang ya kuari diserang ku Amerika, nggak bogaan fisik doang, ruhani nagring, moal kuat perang kajian kukumaha, moal kuat perang, emang perang ku senjata aja lain, perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan, kakarak perang ngalawan kafir siap. Urang kuari mah yang mun ngalawan kafir teu kuat. Moal kuat lantaran ruhanina, kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan saukur 9 juta. Sa-Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta teu aya 1% acan tina 250 juta bae heulanan waringan saukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji satengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teu ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya, aya bupati asup kadinya, DPR asup ka kiai, bupati asup ka kiai, camat asup ka kiai, gubernur asup ka kiai, eta teh hama wereng. Kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati. Ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna. Nah, ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai, kuari naik panggung, hidup rahmat.
kankernya eta kiai. Jadi tinggal ku hari 500 kiai sa Indonesia 500 kiai. Moal kabetrak wari lamun perang. Moal kabetrak. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan dua kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah, dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang, nu dilanjutkeun ku para sahabat, diteruskeun ku para tabi'in, atba tabi'in, para aulia-aulia Allah, kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah. Moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik. Moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jaho ka ekonomi. Moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya. Moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah. Kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus, sanajan awak urang sehat, sanajan awak urang seterek, ketika ruh urang teu diurus, ketika ruh urang teu cager, maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering. Kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai? Kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu, dahar mah gembul, nginum mah loba, nonton TV ti isuk datang ka zuhur kuateun, tapi ketika aya pangajian heuh aya bae. Ieu rohanina gering. Ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid, ieu rohani gering. Ketika aya siraman-siraman rohani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna, ieu rohani gering. Lamun ibu boga salakina gagah, fisikna bagus tapi rohanina ieu teu cager. Ketika ibu dikekepan ku salaki, salakina tilok salat, eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat, eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat, eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedang tong kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula, akhirna setengah genep berangkat salat di Al-Amjad. Perkiraan kula di Al-Amjad salat pasti rame. Hiji masjidna agreng, dua di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wudu, langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wauh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Al-Amjad genep, imam makmumna genep, jeung imam 7. Masya Allah teh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi, da berarti kan gering eta ruhanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunah. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih,
makananana tahlil. Nah ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae maka urang beheulanana. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir? Malah ulama mun zikir puyeng jakjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho. Sakumaha dokter nyahoeun ka jelema. Ieu teh sabenerna mah influenza. Ieu teh gering teh darah tinggi. Ieu teh gering teh kencing manis. Ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahoeun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau katebak kukula bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah. Bener kula mah. Wajon ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati BG bupati datang ka kiai lain rek ngaji, gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji, ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na, kiai dek diajak ka urusannya na, nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, kukula mah ka dieu sia. Ya sia datang ke aing teh aing diajak ka siapa sia ku endek ka aing. Ayo gerang. Ulah wani. Lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing. Tuh tungtungna mah akur bae jeung urang dieu. Lamun teu wani kitu moal beres-beres. Nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain saeutik, lurah ngaraji lain saeutik. Alhamdulillah Jakarta ngararaji lain setik, cuma DPR Bogor doang nu teu ngaji goblok. Kade itu ini dia mah ngaji ini dia mah. Nu mantak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun dek gelut-gelut tapi duaan. Bawa budak mah nya mah gelut. Keur carita yuk urang babarengan ja DPR ge engke mah paeh ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal koit kiai sarua koit beusi ka aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada paeh koit. Nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia celi sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di hareupeun Allah. Desarua tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pake ka Allah. Urang dibere jabatan pake ka Allah. Urang dibere harta urang pake ka Allah. Mantak naon? Jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat
maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman, kuari bae urang cari aman, menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu, menghindar heula tina dunia lantaran deuk ka Allah. Ketika urang menghindar ti makhluk jeung dunia, hiji bae nu ditingali Allah. Ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan, bakal indah hirup. Baheula keur zaman Gus Dur, kuari zaman Habib Lutfi, Habib Ja'far, urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti, datang ka teu pati ka harti, datang ka teu ka harti ge kadituna. Sering datang ke Cilongok ngobrol. Ieu ge marilu tajung nu karya, marilu cenah ge ngobrol. Bangsa setengah jam masa ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha. Naik bae bangsa geus sajam. Nyana geus kikian we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai. Nyana geus heuai deui. Kiai ongko heuai bae tolol. Terus naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae. Terus naon nu diobrolkeun. Teka arti. Ju geus beres teh geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 baliklah. Naranya ka kula, Kiai, ai tadi si obrolan anak ka harti, ai geus saruan henteu. Resep doang resep. Lamun nyaritakeun ayat dimimiti di nahuan, di bilagahan, datang ke rahasia, datang ke lumpat rahasia na tek bleu, masya Allah otak dibere kos kitu gugus ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb. Kitulah ahli-ahli Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona. Ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama. Tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Cukup sakitu ge. Ku maca syahadat, maca la ilaha illallah, paeh sorga. Beuh mantep biasa. Teu kudu salat cenah kiai, deuk salat teh henteu. Pokona asal maca la ilaha illallah sorga. Wah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat. Atuh lolos aing mah teu ditahan salat. Nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka sorga. Sakitu bae. Engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat mah kumaha sia. Jata bae aturan-aturan anak. Nah, urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang. Ketika urang neuleuh lapangan lega, kemudian aya gawangan, ilmu urang nanya ka urang, cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan, ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon, jawab pasti paranti maca sholawat. Tuh seri berarti pinter kan? Lain paranti main bola. Ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa, wah iya di dieulah berarti aya lurah, di dieulah aya RW, aya RT, tempatna di dinya. Ieu kantor balai desa. Bertanya-tanya kan di otak orang, aya teh si tempat naon sih kantor balai desa? Oh, paranti maca Quran. Gideg lain berarti kan. Paranti ngurusan SPPT. Lumpat deui urang ka kota, ka Bogor, aya dinya kantor DPR. Wih. Bertanya-tanya di benak hati urang, aya eta kantor DPR teh paranti naon eta? Beuh paranti zikir. Cak teh urang lain. Paranti naon? Ngurusan rakyat. Maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho. Otak urang teh leumpang.
ketika lempang deui ningali aya bangunan didinya majelis taklim. Oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan lempang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu. Wow Kapolsek mah iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya manteng nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan mata kuat nyana mah tuh oh masalah itu urang lewat polsek nyaho urang. Nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti itu benak hati orang bertanya-tanya ai eta si bangunan naon. Oh masjid. Tanya deui paranti naon sih eta masjid. Wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid. Tanya otak urang teh tanya ai eta bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana urang emang numentak bejana aing can pernah kadinya. Jadi setiap neuleuh naon bae lempang otak urang numentak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang lempang setiap neuleuh naon bae ge lempang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh lempang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter geura ge ku tafakur ku mikir bae heula bakal pinter. Nah ketika urang ningali sosok ieu bangunan oh iya masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi alis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid teh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu lempang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilal nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu lempang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia dek ka mana sih ayeuna ieu sia lempang ieu bangunna dek ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia dek ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia dek ka mana ieu bangun rapi amat dek ka masjid lain deui pan berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungahkeun gereja jelema anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantak sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang di nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ke dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja eta mah urang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng teh mah orenganan di Indonesia teh kompetisi
aya nu ngabangun gereja teureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam, pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen, nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah, wa ataz zakah. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi, al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid, plek culek-culek malaikat, mana imamna ya di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi, tudiu li ahli sama, ieu masjid teh nyaangan ke ahli langit, turunnya na. Mata ulah kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan, sholli Allahu akbar, engke aya nu di tukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan. Irempan ye. Kapolsek Onam nyana mah lamun aya nu salat nyana keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah, gua tembak lo. Emang setan bisa ditembak ya moal? Cek setan gua kentutin lo. Asal kapolsek elek ku setan. Saya sih ada masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun, ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu, poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai, udang-udang nu gede geus, udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan, sholli sunat tahajud, Allahu akbar. Aya itu, Allahu akbar. Dak milu bae na teh. Kiai teh. Allahu akbar. Iya Allah. Amin Allah. Kiai kajian kuku mage moal khusuk. Dek ceuli datang ka khusuk. Nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar, makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu bungkeleukan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajen kumaha ge. Tapi ketika urang nangis teu maksiat,
Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wauheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wauheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wauheun. Kitu kayaknya urang lamun geus wau jeung Allah jeung malaikat wau datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin malah jin diondang pan kunyana. Aya kuari mana kana ieu? Lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai tenang. Ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantap aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah mentak beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun hareudang gajeng kaambe bae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem. Tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareudang dipakena teh endekna heuai wae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Ente cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan ka ambeun teu ku kiai. Teu jak ka ambeun jasa ku aing mah. Jak ka ambeun. Emang teu ka apa tuh ka ambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika orang dia engke digiring di mahsyar sehingga digiring ditimbang amal nu amalna bagus bah langsung sorga nu amalna kurang bagus ya cicing heula di sisi neraka sehingga cicing di sisi neraka malaikat nanya hei urang mana ya si lejet pimpinan saha Ki Ilyas Haji Iim Imadudin adik kula cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae embung panas atuh geura ka sorga teu kadeuleu jembatanna atuh sih ada kamarana ieu nyaho ka mana meureun tidinya aya kapal ngung nah masjid ternyata bakal jadi kapal aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna Al-Hijriyah. Wow kapal Al-Hijriyah Cilejet jelema wah aya di panitiana tenanglah teu bisa sembarangan asup anu gede naon kitu nganyumbangna ti heula bangsa nu 100 juta 50 juta ti heula rombongan 10 juta masuk sada pinuh tah masjid rombongan 5 juta rombongan 1 juta aya ditungtung rombongan anu 500 nangkel teu bisa asup ka jero teu bisa tuh ya geus aya pan karcis-karcisna mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna aing teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap panas
teu meunang naik cenah teu meunang geus sakitu ayana berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan ieu teh bakal jadi kapal pas tengah-tengah neraka bocor bocor kapal bocor anu di tengah wae panas kunaon bocor bocor kapal bocor wah marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh biasa teu ada kaluhur cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya coba malaikat datang ieu kunaon ieu jadi bocor diambean ku malaikat duit bupati masjid sekieu bagus dan ke bocor ya Allah ya Rabbi datang mah datang gak dihitungan hari deung Gusti Allah lagu nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang padu indah agreng gampang tetapi nilai ruhanina lamun manusia aya jasadan aya fisik aya ruhanian buah ge urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh aya enzim nu aya terkandung di buah ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana masjid ge sakadar jadi mah gampang bae proposal terus bae diaben-abenkeun tetapi ruhanina Masya Allah lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh tamu terus ke Merak ti Merak langsung ti mana ke Merak ti ditu heula ti Bakauni ke Merak ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah leumpang begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat Masya Allah ku Gusti dibukakeun hijab asalnya ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadinya berangkat deui aya mushola bagus begitu asup ka mushola pinuh ku tai terus bae leumpangnya neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola nyempil jore begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor didinya lah salatnya didinya langsung leumpang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ka Tangerang datanglah ka almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti kitulah eta ke zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieulah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua sinpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar wallahu alam bimuradi fi buyutin di bangunan adinallah nu Allah ngirinan anturfa'a wa yuzkara fihasmuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus daya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawirid di imah angel kadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid balain deh mata ku iridan di masjid dek jadi dek enten di masjid mah di masjid fi buyutin azinallah anturfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un jelema-jelema anu teu disibukkeun ku perdagangan nu teu disibukkeun ku jual beli sanajan keur dagang sanajan keur jual beli sanajan keur tani sanajan keur di kantor ketika ajakan Allah datang ninggalkeun daganganna ninggalkeun sawah ninggalkeun kantor rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make kos kitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya maneh hendek disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cicing cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditenden ngampura heula periwit cak periwit dek ka mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek ka mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR mah lain ka masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid tadu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkeun kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar
nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering salat di Tangerang, polisi dibuka sapatuna, kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieun. Kiai jatuh make calana tinggal wear doang panjang babari kan. Eta mun deuk kieu deuk naon ge kitu bae meureun, maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal kasake buka masyaallah. Ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan. Sanajan di dieuna aya balokan, aya bintangan, tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat. Nah iyalah istimewa jasa, istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub, eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub, eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan, naon hartina ieu kakayaan, naon hartina ieu kemuliaan, lamun ke di akhirat kan sakadar jadi beuleum neraka. Tinggalkeun salat, masya Allah indah jasa. Tinggal urang ngabebener salatna nu rapi, jangan ngabebener salat mal aya di SD. Pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh, di SMP beuki eueuh, SMK beuki tawuran kabelah ditu, SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh, di UGM sugan ngaberesan salat moal aya, di UIN di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat. Maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsai wal munkar sekedar kuka mah ambal aya salat leuwih. Nah makana belajarlah salat nu rapi. Di mana belajar salat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus. Sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar? Pondok mana? Pondok pesantren modern apa salap? Salap. Ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri. Eta budak santri teh penghuni sorga. Eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh emang kuat gabeberes salat. Imimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukunna, kemudian kabelah dituna terus dirapih datang ka indah. Nu manta kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar. Aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saenggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kamari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah nak dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong cekna mantep kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai. Ceurik lain lalagaan. Datang ka teu bisa diparepe, ceurik teh ceurik we. Datang ka teh nu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Cih pan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik. Kiai hampura, ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai, duitna mah kajen teu kudu dibalikeun. Beuki ceurik bae. Ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda. Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai, duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho. Ceurik deui Kiai. Pan ceurik bae. Iki ceurik bae. Ditanya Kiai, nu mantak ceurik kunaon sih?
lain yang cerikan baju mah dibalikan deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat urang puasa urang zakat urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima los dang sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela ti kumahaeun. Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik Masya Allah kari kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna 4 hebatnya sapan sama kiai boy ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui 4 pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran 4 gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh tuh kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge nyana mah kenan jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang penting ieu teu datang nu kolot sekena ieu datang nu kolot pre malum ieu geus aing lah isu penting nu kadua datang deui bae ceuh datang katilu penting nu katilu teu datang deui bae kaopat penting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai 4 ku 4 mah hiji-hiji acan kumaha oreng ye si cegan nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 ganjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan 4 teh mau orenganan lain leutik ganjaran ceuk Masya Allah eta pas kiaina balik ngariung mulai nu kolot datang Waalaikumsalam Waalaikumsalam aya naon kula kabita ngadengin nu taji 70 sakina kula deuk ngaladenan kakak wah siap atuh sakira der beres balik nu kolot nu kadua datang Waalaikumsalam ieu naon ieu kula tadi ngadenge kakak bu Masya Allah kabita disuk gede jasa orang ganjaranna jadi kula hendak ngaladenan kakak siap berdei 2 geus beres dana balik teh katilu datang deui Waalaikumsalam aya naon ieu kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70 kula ge hayang deui atuh siap geus rada leutik siap geus beres eta nu katilu nu kaopat ka subuhnakeun datang Waalaikumsalam ya naon kula kabita ku ganjaran aduh atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh ta eta kos karar gitu ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naek ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah mual Kristen nu ngaramekeun masjid mual Yahudi nu ngaramekeun masjid mual Buddha Konghucu dan lain sebagainya umat Islam lah nu ngaramekeun masjid tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani
geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot hareup panjang mondok anak ke pondokkeun anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anak nama santren saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR berbeda jeung kantor bupati berbeda jeung kantor balai desa berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yuk urang tegeran ieu masjid jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantep teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana mobil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sadacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.